Cah Haji, abi rek ngondang. Nah aya nu daekeun kitu ka maneh. Geus aya modalna. Ada mau ramean ce. Ceh Haji. Nya Cah Haji. Tek walimahan we hungkul. Nyakeun bae atuh walimahan unggul oge. Penting mah berkah salamet we. Darek nurutan pasna jiga abi kamari mah atuh ece mah moal mampu. Arah teu lelengohan we atuh ieu mah. Heuh bener. Ari boga pasangan mah ieu hirup balangsa kae anu maturan. Lain eta rek rarabi. Eta leungeun meuni ronghod kitu. Ih garila. Rek teu ronghod kumaha tuh da cu. Pagawean lagi kur ka kebon. Diurus atuh perawatan. Ah, nyerah duit cu. Mahal. Yeuh di Cianjur aya salon nu berkualitas jeung hargana ge terjangkau pisan. Di mana? Di Kintan Beauty Care. Ayo berangkat itu. Tah, di dieu tempat perawatan nu berkualitas teh. Dia tempat ngarawat awak mah Oh, tinggalin tapi teu bisa ngarubah nasib euceun nu balangsak mah. Ayo Har, geuning ngarengar teh keur perawatan di dieu. Ningan perawatan di dieu. Geus ngalangan abdi mah ka dieu. Matak banget ke telat glowing abdi mah. Di Kintan Beauty Care sedia berbagai macam perawatan badan yang sangat kamu perlukan untuk memanjakan diri. Mulai dari body treatment, hair treatment, facial treatment, nails treatment, dan juga lash lift dengan harga yang sangat terjangkau. Tempatnya juga super nyaman dengan desain yang mewah banget. Dijamin kamu pasti betah deh kalau treatment di sini. Alat-alat yang digunakannya juga sangat lengkap dan juga super canggih. Kalian wajib nyobain nih treatment favorit Marimar. Treatment ini bisa mengubah kakimu yang roromehun menjadi glowing seperti ini. Pokoknya kamu akan mendapatkan pelayanan terbaik dan juga memuaskan. Tuh, tinggalin kukur ke harerang gitu, ini mah halus. Mah era kayak sesalaman jeung tamu teh. Tapi da sigana mah jadi ka dina oge. Naku naon gitu. Calon oge bobogohan jeung Marimar. Nuju naon, Cak? Ceh Haji. Oh, nya Cah Haji nuju naon? Iya nuju niis. Sararudang. Nah, harudang make baju kanol atuh. Da ieu mah baju na mahal atuh ce. Najan kandel oge dipake nama tiis. Oh, nya. Eta mah acurna teh serba 35 nya. Nyaho abi oge. Ah, dan ajan baju 35 oge genah we ning dipake nama. Kitu. Nya da eta mah pantes nganggo acu kitu mah. Jalan teu mampu mah nu mahal. Kan hoream we. Heuh barina lah teu kudu ce. Da moal kabeungetan euceun nganggo nu cara abi mah. Euceun rek ka mana tuh ayeuna? Rek ka pasar, Ce. Ceh Haji. Cah Haji rek nukerkeun emas. Segala dituker-tuker atuh ce. Juga abi ditambahan. Pegat, Ce, tali kongkorongna matak ditukerkeun teh. Bakuna ce aya nu murah masuk gampang pegat. Abi masuk bingung da ari make emas teh. Nah, make bingung. Bingung make nu mana? Coba teuing ce. Oh. Ayo atuh nyimpang heula ka bumi. Iraha deui euceun nincak imah badag model kieu. Ece kita rangannya enggak imah abi? Hampura lain teh hayang nyimpang ka imah euceun teh. Terus kunaon atuh? Tetumahan asup ka imah sagede kuwuk teh. Bruh. Cek, Ece. Ceh Haji. Nya Cah Haji. Mangga kalau kan? Ah, wios keun bae bre. Kalalotor. Wios kotor mah. Eta acan disabukeun ieu. Lain suku eta imah eta nu kalalotor. Nya. Aya naon atuh Ece? Ceh Haji. Nya Cah Haji, aya naon mereka dia? Iya, abi teh rek ngondang, rek aya acara syukuran di imah. Syukuran naon Cah Haji? Syukuran, abi tos kapeser di mobil, sawalian di jakat. Oh, atuh are rek jakat mah urang anter-anterkeun nya. Kayak dibantuan nganterkeun anak ku abi. Ulah teu kudu, sinadarana datang we ka imah. Nah, Ngarak katarampoeun mobil anu kumaha. nya. Tangke eta pangmasakeun nya. Masak? Masak cai dan olah naon geus aya koki. Hoream ani ta ibu-ibu mah sok baraoke sang ih rujit. Oh, nya atuh. Can abi dongkap ka ditu. Ulah henteu pokona namanya teh sebab eta mah kan jelema teu boga. Bahkan ku abi mah nu diondang lagi jelema balalang sakungkul. Nah kunaon gitu? Asok resep abi mah kadatangan jelema anu teu mampu teh. Nah, Asa jadi pangbeunghara. Bruh. Ojek. mohon ibu. Mereka mana? Meureun hayang nyaho we kana urusan batur teh. Hor, kan ibu terek ngojek lah ya. Oh, ada ngojek cek sarek nyaleng. Terus lamun abi teu apa rek ka manana, kumaha nganterkeunana atuh? Makanya nanya kumaha? Nya make motor atuh, maknya make gerobak. Pan ibu ari apal mah tujuanana rek ka mana?
tadi geus dianterkeun ku abi make motor. Atuh nah hali dianterkeun cerita tadi. Malah kahmat soblak wae. Heupan abi mah teu apal ibu tujuanana rek ka mana. Memangna mana tuh ka tujuan? Ari abi mah teu boga tujuan ka mana-mana. Da keur ngojek ieu mah. Otak oge ieu hirup teh sing bener. Arah boga tujuan. Teuing ibu liur abi mah. Atuh make ngojek ka lieur mah. Kan butuh duit. Mas ibu ngojek ge kan sejen tong ka abi. Okot cenah butuh duit. Tapi malah nih teh ngojek ka batur. Teu bu, teu butuh duit abi mah. Nah atuh make ngojek. Rek eureun da ngojekna oge. Nah, ha? Rek nyaleg. Pantesan we bala kamu nganterkeun abdi. Geuning mah si keneh ngojek. Kok cenah kamar marak nyaleg. Wah, si Gana yo mah rek ngojek bari kampanye. Naon sih bu? Geus atuh, rek naon ibu ka dieu? Nyarek ngojek atuh. Mah nyarek ka jangkrik. Nya geus atuh. Bro nek. Nah, tadi tajah heula deh ka mana? Sok manyah ge teh. Ngalinit ini coba juga kamari. Arek ka restoran abdi teh. Hayu. Mana can pernah nyada hari restoran? Encan. Iya mah. Cobaan atuh dah di restoran lah apal. Embung mahal. Sama mahal-mahalna oge. Mati aku udah ngejual imah tuh. Yeuh, jadi anak muda mah kudu berani mencoba banyak hal. Karena boga pengalaman. Karena aya caritakeun ke anak icu. Lah. Ulah abang kana cicing di kampung yeuh. Dikatakan saandaang di restoran. Sekali-kali mah cobaan. Ajak kolot. Hareueuh kolotna oge. Nah ka mana? Emang ngaras dulu udah teka beli gas. Bapak gering geus satahun teu bisa walak kaya. Mas Bu, bro ayo rek restoran mah dianterkeun. Sakalian abi ge rek dahar di ditu. Kabeneran ti isuk can dahar. Mana ek dahar di restoran? Siapa tuh mikir? Segitu kalau tipu oge, da angga mah kudu di restoran. Hor ari ibu. Tilu mah saya nawe ulah nganggu kana gengsi. Sing karunya ieu ka kolot. Bisa we ibu mah kabatur. Ibu ge nu sarua balangsak balaga segala daang ka restoran. Nah sana nek daang. Ibu rek naon atuh ka restoran? Abdi mah nek kuli. Mana Bu? Naon? Duit. Duit? Heueuh ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Kapan mayar ongkos teh ku duit meureun, lain ku daun. Emang bisa make daun? Si ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ring ibu geus. Teu penting eta mah. Atuh teu penting mah segala diomong-omong. Geus buru maradikeun duitna Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Teu bisa atuh Bu. Rek kana nama gesekna, kana kewe. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh ti kakanu kitu? Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun. Naon Bu? Rek ngojek. Ah moal. Terus rek naon atuh ka dieu? Pinjam duit. Nyem duit. Oh, teu boga. Keur nepo naon eta? Iya, nempo jeleman ditangkap ku polisi gara-gara ngajual daun ganja. Memang daun ganja dilarangnya. Ya dilarang atuh. Udah tergolong karena tumbuhan narkotika. Daun ganja mah ibu matak ngaruksa kana sel-sel otak. Pokokna mah kana sirah teh matak lieur. Nah daun ganja hungkul nu dilarang teh. Dari daun disampu henteu. Atuh da daun sampu mah beda ibu. Teu matak lieur. Ah cek saha ieu teh. Tadi beurang abdi dahar jeung daun sampu. Ti ka ayeuna ge siraheun keneh. Nanya ieu teh. Loba teuing we meureun teh mah ngadaharna. Jadi we lieur. Saeutik ka dahar daun sampu mah. Ngan peda hutang abdi nu loba.